Serem banget ya, Plon. Break tos gitu deh wae. Oh, Duh. Ih, kumaha ceri. Ya, orang juga jadi nukar hari itu sih. nyawa euy. Atau bos mau hungkul orang di laut itu orang jagoan jadi asup kadieu ya. Coba. Wah. Eta tempatnya temperi. Wush. Ih, sih. Cek kemana ada kunci ya? Plon. Ada suara tuh. Suara kuda. Ini lain. Lain kuda lain ini mah. Nah, Bus. mana aya material di dieu. Material. Iya, material nganggu. Oh. Biji kom. Wis ya. Mana ya? Suara kuda. Dang Plon. Tuh. Tur. Itu tur. Kuda Plon. Udah apa ucing eta teh? Mbak, Mbak, kita coba kabar kan. mana dua Plon. Mana hiji urang hiji nya. Oke, ayo dek Apa aja tercapai. Dia masih coba namanya kan udah dipakai. Ayo. Main bukan aja. Ya. Aduh, kuda. Lumayan kan? Tahu dari cicing kan? Oh, tuh. Oh. Ya. Kuda. Ke mana Plon? Oh, ya, iya mah kemana kuda mau nuturun kuda we kemana lah. Tinggal kita Plon. Kemana tak? Mana? Dari cicing lo Plon. Oh, iya. Potong kuda mah hayam. Itu lu baku dulu bang kuda lain dah dulu. Kemana tak? Kak, lu kadang-kadang woi, kuda dak ke kanan coba dak. Ke kanan dak. Ih, makai kuda main Plon. Ya salah ke kiri, ke kiri tuh. Ih, Ke kanan. esnya ulang. Makai kuda. Plon. Ih. Takut. Hai tuh Plon. Iya. Ih. Iya. Ya. Iya. Oh, ini Plon. Iya. Petunjuk ke kiri. Mana sih? Ih, Tuh, ke kiri woi, ke dia, woi, ke kiri. Udah mana ke mana? Ke kiri. Ya, Bang. Ke kiri. Iya. Saha nu jelema ngalewat ka wilayah aing. Maka modern mau bisa balik deui. Ya aing si Jaka Petung. Anu boga wilayah leuweung. Leuweung karup. Sasaja mana ngalewat deui aing modern. Boroning jelema sato lewat modern ku aing. Wah, orang wis ngajeng atau orang ngajeng kan itu nempok. Aduh. Itu tur. Ada orang tur. Satu atuh ke situ mah. Mau ke satu. Udah ondel. Wah. Oh, aduh. Ayo siraing. Ka mana kalian? Ka mana siraing, ha? aneh wae Plon. Ya, makin aneh wae yuk. Kan itu makin aneh wae nya. Kuda segitu juga gue salah. Kau larek nanya ke anjing gua. Non doy. Anjing di mana asalna? Di mana orang asal tur? Udah kita nyaut di mana? Katanya orang yang dia asal di mana? Asalna aing saumur-umur kayak gini. Lu pakean kos dia. Kong desok Plon. Desa tanya baju. Aing tepat dulu. Si orang mana nah. Pokoknya anu ngelewat ka dia. Urusan jeung kau ya anu ngabego di dia. Mana terbuka baju. Siun ya Plon. Tanggal sieun mana? Ya sangaran mana? Anu gede sangaran mana? Hah? Joko Joko Sambing. anu ada kuru-kuru sarjik sangarana. Doyok. Ngaran nu paling edan. Ngaran nu barangtut. Mana ngaran siapa? Coba Anu ngaran kos gitu. Udah aing ngaran gitu teh. Cucurit. Berit. Ngaran kari itu teh. murid.
Tapi karena sebelum bagi aing mangaran gitu teh. Eta sebenarnya sasinya. Jawab lan. Geus sama babacot ya kenakeun ngaran kaula. Si jaga betuk. Stres. Nah, Ayeuna lamun sia rek ngalawat ka dieu. Lawan heula aing. oh tenang heula. Kian pelan. Tenang. Kekuatan. Ceklan. Pendekar di bapak deh pelan. Tenang, wen. Tiga dragon ball ya. Geus sama babacot seruan. Mah, oke. Buktikan kekuatan sia ka aing. Atuh Sok. tenang aja kok. Rek duaan hayu. Arek sorangan hayu ku aing mabung teu dilawan kabeh. Hop. Ya. Hop. Yo. Ayo. Modal guys. Modal. Ya rek. Dehuan euy. Moal menang ngelawan aing mah sia. Udang kabeh sia. Aduh, Keluarkeun yang sia kabeh. Pelan bisa pelan. Emil sia. Ngalawan sia datang-datang ke alam aing. Pelan. Waduh, senjata Allah. Senjata Allah. Ayo. Ngem. Keluarkeun yang sia. Luas nih. Keluarkeun. Arek. Lu aing dah. Karek. Lu aing ke nafsu ya. Papare jin biru kumaha? Hei. Aduh. Aing mah walia tandingan sia. Rekomais hidup sia. Di bang sakit can sabaraha ilmu aing keluarkeun kabeh can. Kuat mah turuy. Can kabeh. Iya pamarjin jadul suka namanya. Tok keluarkeun tongkat eta tah. Itu Tongkat nanu kitu. Pamere saha? Nyoy obor jin biru. Jin biru. Oh, Anak buah aing eta jin biru. pantesan atuh pantesan. Babi. Gue teh pamere aing eta teh Pantesan mempan atuh. Pelan pelan. Tenang. Oh, tenang banget. kawan aing geus sia. Tenawan aing. Tanajan ilmu sia. Pelan. Kok tadi udah nahonan. Teh karasna ka dicocok ku reungit. Bisa gitu eta. Bengek. Lain anjing. Lain. Masalah reungit ge aing. Nyadar gitu mah. Segini ya pelan. Bisa gitu aing jawar Aja aing jawab lagi aing lagi kasak mah teh batu goblok. ya kena kurung keplak leungit. Geus kaluarkeun eta. Ngomong-ngomong eta tongkat si Jimli nya. Kok tai? Oh, tahu. Oh. Karek dibalikeun moal ka aing. Ulah moal ho. Lamun teu diberekeun dipaksa ku aing eta. Punya mau bisa. Dalekeun ku sia ku aing. Dalekeun. Nah, sur. Beunang ku aing. Ayo sia. Sia boga ilmu naon ku aing. Pelan ya pelan. Awakna. Modar ku aing terakhir dah. Modal ku aing sia. Mana eta budak teh? Tadi mah aya di dinya, aleungit. Tapi ku aing perhatikeun. Siga anu mana ribet, bawa kana masih si sengklek. Eta teh si sengklek teh cek aing. Lawan eta si sengklek emang tiba heula ke aing. Main nama ieu wae ke aing. Boroni soal enu. Lawan aing masih ditulungan. Dalekeun ku aing. Ka ujung mana ge ku aing. Bokat teu ditayang eta jelema. Ya perlu si sengklek na di podaran ku aing. Aduh.
Tur. Sudah jang, udang guys, udang jang, udang silain teh lain awewe lalaki, kudu kuat lalaki mah, timang kitu wae, tiga baku kaibunan gitu teh. Jadi bah. Cing, nagok nangtung ku abah rek dibere transfer energi supaya mana bener deui. Geus. Mana yang geus? Cicing mana hiji deui, cicing. Di, tur. Tidak tur. Aduh. Seger ya. Lumayan enakan, Bron. Enakannya. Seger ya. Alhamdulillah, maneh untung aya abah. Aduh nuhun bah. Sami-sami jah. Sami-sami. Tuh, ya. Ini kita sorot tadi. Iya, Bro. Tinggal menit. Ini beda. Ini mah. Apa. Jadi mana? Abah mah malung kolot abah. Namun ngomong lila teh sok batu. Tanah, Bah. Yang ada lagi kalau pasti bau tanah daripada bau hitut ya teh goblok. Elak ngomong abang rek nanya ya. Si lain teh di mana anak di mana anak si lain teh? Di iya Pak di kota euy. Kota teh naon eta ngaran kota. Abang mah karek ngadenge. Lembur jauh banget, Bah. Lembur jauh banget. Nya ceritakan panjang. Panjang, Bah. Konten saminggu Bah dicaritakeun Bah. Kamu nyaritakeun panjang mah tinggal digugling atuh jang. Supaya pondok. Oh nya heuh. Geus ayeuna kieu. Ujang tujuan ka dieu teh maksudna arek naon? Ieu kalau wong sakieu gedena. Ieu teh palalaur Bah, ya. jadi kieu, Bah. Naon? Teh nyata mancing. Arek mancing. Heeh. Eta teh manggi peta, Bah. Peta. Peta. Peta harta karun. Heeh. Naon eta eusin aja. Oh, peta harta karun. Gimana harta karun peta. Eta peta harta karun begitu. Istri cuman video, Bah. Tapi dia beunang acan eta harta karun aja. Ucan Bah. Dan benang. Tadi maneh amplop jeung si Jak Jaki Bah. Jaka petuk eta teh. Kunaon jujutan maneh keluting si Jaka petuk meuni kikituan kunaon mimitin aja. Eta di halangan atau Jaka eta tah Jaka petuk Naik kudanya, Bron. Urang Naik kuda. kuda. Oh. Dihalang ku Jaka petuk. Oh. Goblok si Jaka memang goblok budak eta mah goblok jang. Hayangnya hama ya. Si Jaka petuk teh. Adi abah eta Oh, teh. Adi eta teh. Adi abah. Semua. Mana ada bedegong jang. Oh. Si leutik juga gede teh. Eta hungkur ada goblok teh. Oh. Mata abah mah heueuh. Pangkat teh di manehna keun masing-masing di manehna. Gitu jang. Pantes atuh. Kuat banget coba orang. Kuat ya? Oh. Pasti kuat. Da ilmu na ge eta mah. Jangan betul eta mah jang. Lain tanding-tandingan maneh lain. Pantes atuh. Lain. Orang coba rintanganna bagus ngelawan dari pertempatan Cibuta. Terus Lutung, Jin Biru. Ajin biru. Terakhir ada si Jaka no si Jaka no teh. Cepat. Eta goblok sieun hutan mah aing. Sopan sia. Eta baru. Geus ayeuna mah kieu nya jangnya. Mulai isukan mah maneh. Ku abah rek dididik maneh teh. Oh bener Pak. Bener Pak. Jadi Oh. Asal maneh duaan kudu serius. Yo Bos Pasti serius. serius. Urang yang boga ilmu, Bang. Oh, pasti. Ku abah bakal diberekeun ilmu abah ka maneh dua Tahun, Mbak. 20. duaan goblok. Duaan. Ku maneh ku aing dibere ilmu. Ilmu nangaranna rawaron. Rontok. Roman. Rontek goblok. Kontek. Santai. Maneh ku aing dibere ilmu. Ilmu na teh naon? Ilmu halilintar bener. Bener halilintar. Eta ilmu abah tuanana. Ku abah dibantuan di tukang lamun maneh geus teu kuat nanya. Geus ayeuna mah urang balik we ayeuna mah ka Padepokan abah. Di mana Padepokan abah? Deket di dinya jang. Teu jauh ti dieu, ka ditu mengkol-mengkol. Tah ka ditu aya kebon awi. Hah? Ka abdi dina sawah. Hah? Tah ka ditu nyembur.
Nyemplung meureun dah. Jadi bingung aing goblok. Gue teh ngocai. Hayung lah. Ayo, Bang. Halo. Tuh, gua bisa jadi iya. Di mana, Bah? Di dia jang. Di dia ya, tah. Dia bukan apa teh. Pali ya dia jang di dia. Oh, iya ta kebun. Di dia. Terus ayeuna masuk. Rek belajar silat moal, hah? Ayo, ayo, Jaka. Ayeuna mah. Maneh di dia. Nah, ngaran maneh? Lu di mana belah? Ngaran maneh saha? Kenapa sih? Nyam. Cemplon, Pak. Oh, cemplon. Eta maneh jadi sangaranna? Lo. Lasmini. Oh, Lentur heuh. Sok ngajajar di dia. Malikna ka ditu, Jang. Malikna ka ditu. Teu hideung. Dijarakan. Jarak. Oh, jarak jauh. Eta. Tembokeun perhatikeun nya abahnya. Kumaha, Tembokeun. Kenapa aku udah nungging gitu, Bah? Iya. Emang entong nonggeng entong. Perhatikeun abah. Perhatikeun. Perhatikeun. Kieu. Iya, Pak. Iya. 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 Mundur ke tukang. Jang. Tukang deui wae. Kieu heula. Deui. Heh. Duh, sudah copot. Oh, cobain nah sorangan sorangan. Oh. Coba maneh tur. Elak. Oh, Sancan namanya latihan. Gua barek dibere. Tameng kekuatan mani jang jaga diri manehnya. Wih, mantap gitu ya. Oh, belah. Hiji ewang tapi tong disalahgunakeun. Moal, Bah. Lamun batur melu bantuan maneh, bantuan. Entong pake kasombongan. Iya, Bah. Ngerti? Itu. Ngerti tuh. Ente. Goblok sia. Kunci, Bah. Ngerti, Lamun teu ngerti ngomong ka aing. Ngerti, Bang. Gitu, Ngerti, Bah. ya ku abah dibere hiji ewang ya teh iket kesaktian abah nu keur ngora ya teh jah. Yuk, Tah, Nuhun pisan, Bah. nya sok dianggo. Dianggo sadaya dianggo ini zaman mangga. Agustusan ya. Dianggo. Geus tong bating bacot sia. Apaan nih poek, Bah, makin ini, Mas? Anu balik sia makena goblok sia teh. Bukan ceking paep, Bang. Mantep ge modar ge. Salah. Murid edan sia. Apa? Gerak. Tapi ayeuna bagian mana mungkin do tak si cemplon sok. Tadi kumaha latihanna? Ayo gerak. Tur, awas tur. Ayo buru. Oh. Wah, mantep. Halus. Bener pisan. Geus cukup. Gitu doang. Cukup lah sakitu heula. Mundur Gimana mundur. siap, Lon? Cuma gitu doang. Maneh cemplon. Itu siap, Lon. Ayo gerak sia. Tong lu penting ngomong sia goblok. Siap, Lon. Jaja. Kuda. Ada anjing. Oh, anjing naik kuda. Dong ngabacot pae gerak. Alah. Oh bener kuda-kudana. Hiji alus. Entong ka aing goblok ka ditu aing mundur heula. Alus. Wah, mantep. Geus lain mah. Ieu teh karek tahap pertama ieu teh. Dan bertahap nu kadua nu katilu ka ditu dah loba keneh. Bakene euy. Geus. Ayeuna mah kieu nya Mbah. Ku abah ditinggalkeun ayeuna maneh latihan duaannya anu tadi ku abah diajarkeun teh. Siapa? Ku maneh duaan we ajarkeun nya. Iya, Bah. Arek ka tukang heula ieu. Abah teh ngopi. Mah lu ngadeng kolot mah. Teu jauh ti ngopi jah. Baheula kopi. Ya. Geus nya ku abah ditinggalkeun latihan anu serius. Sirmin, Cirus. Geus nya mamatnya. Tapi mohon Bah ya. Tur. Kurang latihan tuh. Enggak. Cuman ini bercakar ayam. Siapa? Tur. Pandurian mana mah? Turun kan aku tong kependirian ilmu aku masih. Ilmu nang sih bro.
Bos, mahal. Ah. Wah, lumayan lah, lumayan. Segala coplok Bron. Oh, yang penting mah, kamu tahu sampai senang kan mah. Coba Bron, ilmu mana keluarkan Bron. Pajak anjing-anjing. Kuda-kudanya. Ngadu ilmu mah. Ngadu ilmu apa yang mana? Ayo boleh. Oke. Hanya ho ikat dia ya. Orang ngikut buka jurus diikat dia Bron. Oke ya Bron. Wah, masih kuatan gini. Orang yang tur. Itulah Bron lah. Kasih istirahat lah. Ayo. Jadi yang penting orang sekira ada kuat ya. Bisa ngelekin si gereja kanon sih tadi apa teh? Tadi teh. Cek patung jangan tadi si Abah tuh. Oh, si Adina tah. Ngomong nama ayo. Oh. Kalau dendam Bron. Oh, balas dendam. Terima.